ini kuasa tahun kesawaran punten pangapunten alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wonten nami bukti isu badhe ngalempekeun kelak tuul kasih badhe ngaringkeun sakedap ya itu ayo ayo minum ay keheula kudu ka mana ieu malika itu ragam ka ieu ragam kena rek muihnya meureun ay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong atuh bejaan lain mesti manak jadi dosa sunat ngucapkeun salam wajib ngawalerna wajib teh hukumna naon daripada apa balikan deui supaya ulah mata jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tong nyungkun atuh biasa balas teh. Yo makajeun malan meuli aral. Mangersa pakuping ku uwa sasawuran sawurna hoyong pangjajabkeun panghayapkeun anu kasep antosan sakedap geulis keudai ayeuna mah nyakse alhamdulillah hidup ayeuna tos sah ngajantenkeun kasep itu bojo hidup geulis ieu caroge hidup tong asa tong ragu hidup kasep mangsa ayeuna tos ngajantenkeun urang dieu si Neng tos ngajantenkeun urang mana hidup teh kasep Bogor urang di Bogor di mana aing teh mau Bogor heueuh keuna mana ieu teh anu ngiringna teh aya katingali meunang sudah teh aja teh aja sarua jeung uwa heueuh sing sabar dah kalau nama di dia oke teh aja ya komo si Neng bang geus tadi teh dumareuda kasep sieun hidup teu datang geulis alhamdulillah kasep di mana sia manggil pamajikan meuli geulis pasti tina Facebooknya zaman ayeuna mah zaman internet ngeun tieup meunang geulis bager kasep mangkade ngajodok ngarumah tangga teh hidup teh lain kaulinan lain heureuyaneun lain satahun 2 tahuneun saumur hirupeun mangka deh hidup kereteskeun dina hate hidup ngajodok ngarumah tangga teh niatan ibadah ngajalankeun sunahna nabi sunahna rasul katingali hidup meuni digedeng ku sepuh hidup bapak ibu mama da aing mah baheula kawin ka ini maneh teh beureuk ka di abring-abring ieu aing mah di abring-abring hansip sia teh matakan mangka deh hidup bageur katewak hansip saha arana ieu anu kasep Wildan baheula kieu aing lupa saha bageur Wildan bener geulis ngaran karaoke hidup teh sedan ya sedan naon ieu teh
Will that. Malung mah kurang deui. Hidup ulah rusuh tepuguh ulah gancangnya teu awas. Aya paribasa mipit kudu amit ngalak kudu mentak sanuk-sanuk papalaku. Kasep ulah arek medekung kana Maha Agung mujas medi kayang widi. Ngaberantang kamu rupeng alam sangkan hidup ngajodoh ngarumah tangga aya kandang sapaneja. Aki-aki teh ka mana cenah? Batu pek-pek. Lu amprang-amprang. Sadane ni sia nuturkeun barudak. Arek usaha di pigaweuna ieu batu pek-pek. Tolong tadi kena arek rutinan jaga madrasah. Tapi arah nuturkeun ka dieu. Cicing, ye hansip teh Kan aja aing teu bebejakan. Gawat atuh lamun arek ka dieu mul. Ulah ngizinkeun sia teh. Ieu aya tamu agung anu teu pilih sia teh. Kamana cilana ieu? Kan ieu sapaya. Cicing atuh geus sia teh. Lain kunaon sia teh mending ngoranang. Luhur. Anjir. Amajikan aing nuturkeun ka teh mah. Era ini ulah. Aduh arek kumaha sia teh. Ulah. Lain asa era dipikir-pikir. Mana loba batur. Lain pan Mana tadi geus aya loba incu. Geus ibu usaha kabulit kadang. lain bu pan tadi mana teh arek rutinan ka ditu ka mah. Rare, kiai lagi omo. Kamana? Kamana aya aing kilo kaopat anu burung teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain bulah dieu nu malah ka dituna mah henteu. Jawab atuh. Kasih mah neo awu di kadang. Eta teh si mah aing si mah pudin nu kitu teh. Jawab. Mangkena geuningan ke aking sia ge tadi salam teh kasalametan. RT ajang hansip. Naon sih tuh RT nya? Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, iya rakyat Jokowi malah beli hoyah-hoyah kakara. Sampurasun. Aduh, hampura pangersa. Haji, subuh-subuh ka dieu mah tadi teh. Lepas di kamari mah bolak-balik. Da seukeun di aku kan. Matak nyocok-nyocokeun maneh. Ieu anak awewe teh. Ya Allah, ieu anak awewe meuli cantik. Kunaon sih nyebut cantik pakai kitu? Apaan sih laki-laki kudu make ekspresi. Geura salat teh ngadeunkeun. Suku kunaon sih tadi beukeut? Ah, malume geus kolot masa kadungsang-dungsang. Tunggul di parut. Catang dirumpak. Lain catang aya nama. Oh, Hansip dirumpak. Yo di jalan. balikan deui. Tunggul di parut. Tunggul di parut. Hansip kadupak. Da aya hareupeunana. Ieu anak awewe meuli percis baheula aing keur zaman SMA. Aduh, Jika kieu. Naon teu percaya? Na YouTube aya geura. Nanti dirinya suka sih gitu. ari ayeuna kunaon sih dulu? Ayeuna mah keur mahmurnan hirup ripuh. Tambah-tambah anu parah nama balik ti Saudi kamari ieu pejet we awak teh. Kunaon sih teh masang pejet? Atuh ge di jalan keneh jadi sponsor geus hayo digegeungeun. Datang tadi tuku batur. Ari bangsa-bangsa deungeun panitu kumaha maneh. Ngomongna ge teu kahar, kaali teh naon? Bangsa deungeun makhluk badak deui. Oh, bangsa badak saha ieu teh nu geulis teh jenenganna teh? Can Manik. Wah, nyamus geulis buat Can Manik. Saha nih? Anjir. Naon? Maman Suherni. Ai saliwang ai ceuli. Anu bener tanyakeun sih teh. Itu caroge teh kas bakal geulis. Di mana itu teh? Tadi itu tanya tadi itu untuk kadinya supaya jelas. Ngerti bahasa Sunda? Ngerti. Hah?
Tetiasa sunat. Tetiasa sunat. Tetiasa. Gampang. Cicit ini. Adik incu nih, Mas. Incu aing meuli teh moh. Lamun teu ngarti bahasa Sunda arek ku bahasa Maluku ku aing. Kumaha teh bahasa Maluku? Kowe pada kapal kata lo. Teu ngartieun kene. Lain naon artina? Hah? Artina naon? Ujang di mana? Asal pajak jauh aing. Aja aku mah da teu bisa dibalikan deui bahasana ge. Asep. Bisa. Asep lapar teh. Sarua aing jeung hakkan. Aduh, hampura pangarsa. Udah mate jang lamun teu ngece berarti mah wah kebagian lok-lok aja lamun kades kabeh. Awah hinge ku bawe. Kebagian sok teh pukus-pukus di jalan. Dari mana ini teh Aden? Dari Bogor. Pan tadi ngerti bahasa Sunda atuh teh. Cenah teu cenah tadi cek sieuwih teu ngartieun. Ujang teh di mana Ujang? Dari Bogor. Bogor itu yang dari Bagbagan ke kanan deh. Kamu berapa jam sabaraha desan di Bogor? Di kamari. Oh di kamari? Bisa lu di kamari cenah. Teh udah nanya mana hai mana hai. Nanya sih lo aduh ini lu. Ini zaman mah teu dikitu kieu. Udah makan terus dahan kan kasih. Kapain kan ada palak itu mau pararias lain bere heula atuh. Mesti nu atuh. Ih tah kieu barudak kolot manyaah ka anak teh kuat dianteu. Dulur-dulur di bejaan. Lamun kitu mah Jokowi daikeun teu dibawa dia. Yohanes itu Pak Jokowi. Siapa ini teh namanya teh Aden teh? Hah? Lahi eta ngaran budak sakumaha ngaran mobil. Sedan. Kuat tadi jeung aing ukur aing sedan saeutik si Wah Ujang. itu Fortuner atuh. Si Ujang Wildan. Ujang Wildan. Ieu meuni kaset. Neng, di mana ieu papangih jeung si Ujang? Na Facebook lain. Aing mah teu kabeneran mangih lalaki na Facebook aing profilna alus. Eta ketemuan teman padan buat tidak kerekan pegat. Ya Allah. Udah aing oge bawa apa kaset saeutik. Udah aing ngomongkeun baheula ayeuna. Ada aki da ayeuna mah si Ujang geus datang. Si geus dangdan, angeun geus asap, si Piti geus diwadahan. Meureun tinggal naonan mah sok. Pangabisa teh meureun petakeun ka anak itu sila tutut raut sila barentaheun. Geus ambu kasep bager. Hidup satu acan disangakeun ka bojor hidup. Uwa arek menepung ka Maha Agung Bujas Medika yang widi arek rekes. Arek nampungkeun doa. Kunaon sia teh ngomong-ngomong carana. Lain kunaon? Da weutuh-weutuh ge aing maneh malen teh jeung mah lodai kalana teh. Pan weutuh kamari lebaran haji sia Ieu mah calana. kuat pak, kulabu ngabojor kana suku. Teu kurang kumpulkeun atuh. Kawan geus jamaah sare diburegeun sare jeung salaki. Geus ambu sok tiuk di dinya. Mana menta parupuyan, aya parupuyan. Eta parupuyan he. Eta hadi moal hokwe ke sia teh. Anu hadi geus nyaho batur ieu ieu. Heeh. Urang kampokkeun dua urang. Kita disingkap-singkap saja tuh. Kumaha da aing mah geus kaluar SD bebas. Da mana naon? Aing bebas. Loba budak sia teh. Kumaha da budak teh di dieu asalna mah. Dian deui. Menta cai sia teh. Mancaina sakelas eta. Alah anu arek kawin itu nu ngesang aing. Pagawean teh. Mana sia teh? Tadi teh di bakalan pipiti aing teh amuh ku pahaji. Naon masa ngurus nu kitu eta? Pan urang can ngumurut. Ngajen sok setting nikap-nikap. Eta Caina sakelas. Di mana eta pipiti? di si Neng kan teh wajar bisa ek sarapaan cenah. Bikeun anu burung aing mah. Kunaon? Alah hangeu teu nempo batur meuli barang sanggar ka anu kitu. Ulah sok ngalobakeun. Poal ieu mah Arek teh. saha nu ngagogotong anak geus arareuh ka rumah tangga. Sok ngalobakeun teh teu itu. Teh ka imah teh bawaeun balik teh. Tuh kan uyuh geus dikeun kok uyuh. Kumaha? Aing Aing ribeuteung. mana kai temu. Sungkan
aroma nempel itu cara potongan. Oh. Nama purpa tapete. Apa cara kita lupa ieu teh temu aing teh. Ih dan apa itu segala dibawa. Naon aya nu kitu sia teh. Ieu teh neng orai Bogor. Ieu teh paeh wayah kieu mah ngape? Ada mana sih teh? Ieu ngambil janji anak awalnya keur mau diputer-puter mun dikira dua teh gitu. Ngampre. Mun can aya utang mah ieu teh meureun orang. Kajeung di gelar-gelar sote di temong-temong sote ngabejaan bisi salah newak bisi teu bisa newak. Sabab lamun teu bisa newakna patah bisa daek utah ukur soalna aing telah jadi korban. Kajeungnya engke teh ieu teh ngajebat deureut lawang panto masjid di hareup. Naon jadi deket lawang panto masjid. Ieu teh lolobana sok hirup teh balik di masjid. Ieu teh tas bisa. Lolobana atawa tas subuh. Ieu teh lewe. Kita saha yang rumah tangga. Yang rumah tangga teh pakaliwut jeung orang jembat teuing rumah tangga mah budak babur. Ayeuna engke teh ieu teh heula. Ulah newak bututna nya. Ewak huluna. Lamun ewak butut, adieu. Mun ulah tengah teuing, lamun tengah ngucaplek pae. Bapari eta ge aya hirupana mah gampang, mun bapari pae. Ewak teh heula gep wakil. Ulah mama ulah. Da mama teh pernah jadi korban ku orang teh. Maknya daekeun mulungan moal. Urus itu maneh. Teu orang saha ieu teh. Orang naon sih teh Bu? Orang PLN ieu teh. Lain. Kunaon mah orang PLN. Ampikeun sieun budak. Punten, punten. Kunaon atuh mah aya anu kieu kan. Jadi urut di sesar pegat teuing juga. Aduh itu budak-budak aja. Lain kunaon Mari murah dia tadi. Mana menyana? sok boleh Bu. Tampungkeun dua urang. Kalau kakek Ari anu nu deui. ditampokeun. Ngedoa teh nerakna teh ku aya aya syariat. Heeh. Aya syarat. Katarak nerak. Geus asar esere itu dulurna mani haji uyuh kabur sakedeung deui gitu. Langsung dipentas syarat. Dengekeun haji. Ieu teh lamun aya syarat mah da teu kudu gede. Asal aya teh. Heeh. Lamun syaratna 50 ngarodona nepi ka lohor. Eta mah terserah meureunna. Lamun nepi ka lohor teh mah 50. Lamun 100 nepi ka asar. Lah, lamun 2000. Wah, mau ngepep acan baru kuyangan lagi 2000 mah. Are kumaha? Lamun 150 nepi ka jam 12 peuting. Bubar pengajian nih. Lain Beres pengajian lagi dak eta. Ah, cenah mah kumaha da lain aing nu hajat mah. Kumaha ngomongna ka ditu ieu euy. Ngomong mah kuat itu teh. Cara bieu ka dieu. Awas ya Teh Ahmad. Besan. Heeh. Halo, halo. Kumaha euy bahasa Sunda we atuh dikagok-kagok teuing. apa teu ngarti euy? Ngerti. Besan, upami kalau mau ini ngasih syarat sama emak. Gak usah besar, tuh kudu gede. Lamun 50, eta urusanana nepi ka kira 2 utang. Jadi gubah gaji. Lamun 100 nepi ka lempong. Lamun 150 nepi ka lemus gitu. Lamun 200, lamun 200 parat ka Cibinong. Abogor terminal jadi kuliah. Parat kadinya. Ah cenah moal kabeh moal merah. Ah paduit teu. Popoe jampe geus ihaneut ngajampena. Para rujuh nerap moal. Gua aturan geus salat teu wudu. Da moal jadina ge. Menyana eta teh anu murah menyana sok boleh. Iya. Tuh da teu ngebut teu. Kunaon? Sudah arek ngaduruk gaduh da geus sarakan. Ih. Disaha ieu. Tah. Ala mung ieu mah naon? Kalian duit. Ih, atur nu. Ala. Di Cibinong ieu teh. Ih, makasih semoga panjang umur, sehat, dibanyakan rezeki.
rezeki panjang umur lain eta teh duit lain sia teh tuh juga orang suka ya aing kakara aing nya duit di Milani besan asli ya teh besan tukur tentang 200 naon itu mantu orang butuh aku aing ngambil karaoke sieun teu ngarti aing mah seueur aku pisahkeun atuh teh ieu bisi ujang bisa teh anu kasep mari kan itu kunaon tahu syaratan ditambah antuk arek itu arek itu aduh teuing kan urang ngadukung Bogor ya ayeuna mah tenang yang didukung kumaha pokokna nama arek itu arek ieu cicing eta mah kain tenang geus angkeut arek hujan arek cicing wae ulah itu hasil itu syaratan itu mah kabogor Bapak geus eta ieu dihijikeun ku si Ujang maknya dihiji-hiji mun yang kira bantuan di desa hiji-hiji itu Nah, aya tah. saha ieu ieu anak awewe keur geulis teh bageut nuhun geulis banyak umur kudu kumaha aing diuki ayeuna naon eta jeung peta sanggup ieu surade hohoak 10.000 doakeun kumaha ngadoana mana nuhun kalau didoakeun 10.000 mah nuhun nuhun ya si panjang umur hah nepi ka SMA ieu mah adinya cicaleun aduh tetep ieu euy loba keneh Bogor tetep ieu numurna ari kumaha ieu haji kawirangan aing ieu pagawean hadas di aku itu ku aing lain dia ge bisi kudu dipulangan cek ini kajeun teh pas ya aing kudu mulangan mah da eueuh duitna di mana atuh tamaha deui menyana cek sok belum kabeh poek ieu Cibiru teh ku hasil mulai sugan buarang nih geus meureun mah ieu puruk yang apa tuh si Hamdan puruk ya teh ngos suka teh mere syarat mau diluas aing geus lepeh beres geura jampean bukaan teh urang tapokeun urang kanu kasep yang mudah dikasihne Rarido Ariflas ieu sarodokoh teh Irido si Irido beureun nanti urang mah ati mudah-mudahan sih jadi syafaat geus sadakor jadi kiparat kana kasalamatan ana dibabarikeun mirip hiji heula aing bukaan sia jeung diuk teu geunah aing mah sia teh teuing na gunyagina ieu teh dina atuh teuing naon yang era ku si haji aing bisa hareupan teh hayo pipinahan atuh rek sarua kumaha teu ganti jelema herannya tapi nah ayeuna mah sia teh geus lepeh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah mudah-mudahan ia dua insan dua hamba Allah pada pindah kina alam lalagasan kita ke alam kita hoyong dipasihan panjang umur panjang duriat cager bagel saroleh anak hidup si benghar harta si benghar hati hidup mestinya jadikan jodoh anu saling pikanyaan sakinah mawadah warohmah amin ya Allah ya Rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim
Pun ampun kasangrunuhun kabatara-kabatari kanu sok arusil kakulon anu tara bohong kawetan anu tara babasaan kakaler katoler-toler kakidul sarua pada wadul pangnepikeun haseup aing pangnepikeun kebol aing nu salah sing jadi bener nu bodoh sing jadi pinter mun geus pinter tongap ahkeun da ieu mah bobodohan amu tapi urang nyakeun sia ngadua mah iraha bae di mana bae keur kumaha bae angin Gusti Allah anu bakal ngaijabah kana doa urang sadayana.